Ieu teh susu nenen. Satu kali seorang ibu menetai anaknya. Lain menetai atau naonnya eta bahasana kan. Nyusui. Nah, benar nyusui. Kuring berapa mah tadi terang. Satu kali satu kenyotan. Satu kenyotan seorang ibu menyusui anaknya, maka balasan dari Allah dihampura 10 dosa dulu. Jadi nyot 10 dosa dah. Lamun 2 kali nyot sabaraha dosa? 30. Tilu kan nyot sabaraha tah? 30. Kumaha lamun loba kenyotan nyot. Oke, dikasihnya Apal. Susu eta. Nah, nu matak darajat ece-ece mah 3 tingkat di atas aman-aman. Sabab ece-ece mah ngalaman 3 rupa. Hiji nyusu apa pamagat antara nyusuannya? Osok ke nyusu balik. Ya. Nu matak punten ya pamagat keur leutik ulah dipesat nyusu mah. Naon sabab engke geus gede kapangi deui teh. Ulah lamun ece-ece mah wayahna we kudu dipesat. Hiji eta ece-ece mah ngalaman nyusuan pamagetna nu kadua ece-ece mah ngalaman hamilnya. Terus pamagetna taranya? Tara pamaget. Kecuali anu rada itu orang eta mah hamil sakapeung gitu. Nya biasa dicari lagi ya. Nah, tetap kasetnya. Nu katilu ngalaman ngajuru istri imahnya. Ngalaman ngajuru. Mau matak ya, dengekeun. Jangan pernah kau sakiti hati perempuan. Naon pangna ya, awewe ku Allah teu diciptakeun tina tulang leungeun. Sabab wanita bukan untuk ditampar dan disakiti. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun awewe lain tina tulang suku. Sabab awewe lain yang diinjak dihina. Namun sababna awewe ku Allah teu diciptakeun tina tulang sirah, sabab awewe tugasna lain yang jadi kepala rumah tangga. Tapi awewe teh ku Allah diciptakeun tina tulang rusuk. Tulang rusuk deket kana hate eta teh isyarat awewe mah kudu dipeluk, dibelai dan dimanja dulur. Mana yang dimanja dibelai hungku ari ka salaki ngalawan dadah sih. Hero kalaki.